Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat sakarapan hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Nu Maha Kawasa. Ku rahmatna urang tiasa patepang dina ieu acara anu pinuh karasa syukur jeung ajaran budaya. Nu dipihormat ka Bapak Ibu guru, ka para tamu, nu dipikawanoh sareng karencangan sadaya ku simkuring di pertanyaan. Dina acara ieu simkuring ge muatahdan bari ngawangukeun amanah tina diantara anu judulna nyaeta Kebudayaan Sunda akal nu nyaimbang tangkang hirup urang Sunda. Kalau ngahareupeun suasana, simkuring bari ngawangukeun hiji paparikan. Ngasan tuh kakawon beureum. Dina galengan masa penting. Budaya Sunda kudu urang pelak beureum supaya moalangi tina jaman nu loba ganti. Rencangan sadaya, kebudayaan Sunda teh ibarat tangkal nu jangkung tur ngajeng geuleuh. Tangkal eta tiasa hirup ku salebibana akarna nu kuat. Ti akarna aya bahasa Sunda, seni budaya, hanadean takrama jeung ajeun inajeun karuhun. Lamun urang mampohokeun eta akar, tangkal hirupna tiasa garing jeung taya kekuatanna. Simkuring emut kana kecap Aji Rasidi. Saur anjeunna, bangsa nu leungit kabudayaanna sarua jeung bangsa nu leungit jati dirina. Kecap eta kedah janten euntung pikeun urang sadaya ulah ngantos budaya urang janten barang antik di museum. Urang kedah ngahirupeunana dina kahirupan sapopoe. Contona tina lingkungan sakola. Urang tiasa ngawimitian kulangkan ka alit, contona nyarita bahasa Sunda, milu kagiatan seni Sunda, manca sakola Sunda, sareng nyieun konten kreatif budaya Sunda di media sosial. Budaya teh teu kudu kolot jeung kampungan. Lamun urang ngolahna ku rasa leuleus jeung kahayang ngajaga, eta budaya tiasa mekar tuh ngahudang rasa kagum babaturan. Rencangan sadaya, hayu urang jadi generasi menyelamatkeun akar kebudayaan, lain nu motong tangkal kahirupan. Simkuring bade nutup ku paparikan deui. Ka hiji situ angin ngahiliwir. Beurit lempang kaleuweung gede. Ulah nepi urang saingan pulau alir. Budaya kudu dijaga ku sorangan oge. Hatur nuhun kana sagala perhatianna. Mugia ieu kecap sakedik tiasa janten kawih dina hate urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.